Wilujeng enjing Bapak Guru jeung babaturan sadayana. Nami abdi Melvin ti kelas 5B. Ayeuna abdi nuju nembangkeun pupuk Kinanti. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapung ngapeting, ngalayang ka kalayangan, neang anu amis-amis, sarupaning bungbuahan, naon bae nu kapanggih. Ari berang ngagarantung, entep dina tangkal kai, disadako koreakan, cinempek ku hidup pikir, nu kitu naon ngaranna, lolong lamun teu kapanggih. Hatur nuhun sadayana.